Iya, pusing. Aing. Satu menang duit itu. Bener tapi salah di. Naon atuh nu salah mah ieu aing. Kadang-kadang nyiumkeun teh mun batur mah pan sok make Kekerasan. lain make bunga. Oh, Tara Oh, bunga. iya. Oh, mungkin 200 jadi 250. 250. Oh, modern tadi. Kan. Itu Besi ge suatu ayeuna kumpul dak nyium deui duit ka abi. Lumayan gitu. Heeh, da geus impas pan utang nu kamari mah nya nu tadi nu bieu mah geus dibayar. Abi mah anu ieu mah kieu jadi kun-kun teu kudu dimuhaan. Teu kudu nyahan cuman bisi rek nginjem deui, ieu bisi rek nginjem deui. Kan abi mah ke di mana malikeun mah tambahan we 50. Kok Jadi mun abi mere 200 teh, 2,5. oh tambahan we 50 gitu. Moal ngabungakeun moal, abi mah amit naon ngabungakeun riba haram. Ngabungakeun duit. memang benar ngabungakeun mah haram asli. Haram kan cuman abi mah moal ngabungakeun. Dina abi mere nginjem deui duit ka kun-kun, kan ke di mana mulangkeunana tambahan deui we, tambahan 50. Oh, ini mah nambahan ngumpul lain bumi. Biro teu nambahan. Ya kira-kirana sanggup henteu. Jadi namaan besar wae itu teh. Lain beda. Beda itu mau bunga. Bunga 50.000. Nah, baiklah daripada terbuka duit itu. Minjem lah bareng gitu. Tampaknya pulang ke tambahan 50 ya. Tapi teu mau ya lah. Heeh, cewek. Ieu nama 200 ye pinjem deui mah. Cuma bener ngaran. Oke, dina mulangkeun tambahan we. 50 jadi mulangkeunana ka abi sabaraha? 250. Heeh. Saminggu we nya. Atau bunga minggu pan urusan ieu mah nya eta mah mere ieu mah bukan ngakumpul. Itu bahagia itu kurang kan. RT artinya pernah aja kali kan. Karena dia tuh cincai Tapi di taman itu gua jangan gitu jadi kena ku nanti ku kebiasaan lamun boga duit teh buru-buru kudu langsung dibayar. Oh iya, pengen cacat lah udah. Tapi ngarang percaya deui. Mana itu boga duit. Udah ya. Ya lain kan memboga duit Lumayan. dibayar. Cocok. Ah, jadi bisi ngarang kenan teh ieu. Itu jadi beban. Benar. Ini suara 200. kapan sih cuma tara ngabungakeun. Kan aya kerugian. Kita nama 50.000 gitu. Sampai di situ ya. Ayeuna kan begini boga duit. Ini Kalau dia dibayarkeun. dibayarkeun. Sabaraha ieu? 200. Tambahan 50. Belum. Berarti hutang ka abi 50. Enggak sih kumaha ya. Apa tadi sanggupna namahan lain ngabung. Namahan 50. Ayeuna mayana sabaraha eta? Iya. Ayo anya naon ya? Ada geus bener. Bener jauh mah geus bener. Jadi di dinya teh aya nama beureunan jadi boga hutang 50.000. Jadi segala geus kacumpulan si teh mere di dinya geus mayar. Bayar 200 kan tamahna encan berarti. Benar Tangkeun welanya sok tambah nama kira werek mayar nama gitu. Jadi kabi tamahna encan dibayar 50.000 deui. Bayar. Ini euy asa jadi ni. Asa nu salah naon nya? Duit benar. Bener duit 200, bener diinjemkeun ke si Ece, bener tuh dipulangkeun nya da boga duit teh, dipulangkeun ka si Ece 200, bener. Mantan awalnya tadi kan kena obrolan. Aduh kurang jelas kene wae. Mending asa kurang jelas wae nginjem sabaraha 200. Cek abi mah tara ngabungakeun. Tara bener. Naon ngabungakeun duit kamali. Anu matak haram. Anu matak ngahulang. Teh aku ece teh bagus teh asa nyeri hate. Nya, abi mah bager ngan kieu. Ieu duit teh 200, abi mah moal ngabungakeun ngan meureun ieu mah kun-kun tamahane dina mulangkeunana jadi 250 gitu. Doang. Kan 50.000.
Kan tadi siap kamu. Besok balik ke deui. Nah, ini bisa berapa? 200 Iya sok be. Ah, bener sih, cing bagus ya, semedang. Cing cahe wae lah main dong datang teh, gitu aja gitu mah langsung. Gitu, kalau main ini sakuan bener. Nun teh. Oh, hari urang ada sekedar nonton ngajijikeun. Iya, aku udah dulu teh. teu naon. Santai, memang geus kitu nya. Da meureunana geus sidik, dirinya geus boga duit, tadi dari nyembus cing. Jadi mereka kami celah. Udah loba uruskeun. Oh, akhirnya mau kerja sama nanti habis mah kudu saling membantu. Pernah kan ini enggak pas itu. 2 kali tapi alhamdulillah kan. Bentar. Orang tokoh hati di RT kuring. Oh, siap. Oke. Ono kitu lah sing sukses we nya. Ceu di kantor teh. Siap. Ya, mangga. Bagus ya tanya tadi. Uce sarua dia mah karompaknya. Kompak di mah warga di dieu mah. Kali deui teh urang nuhun dia duit, urang geus disatuan. Mana dia kita di dieu lumayan aya jang beas meureun. Gitu tuh. Hampura ieu namun Iya teu naon lah. Gitu. Irahan abeuh, rek minjem beas euy engke mah. Beas Ai kun iraha boga duit. Ayeuna boga duit henteu. boga Sabaraha? 200. Ya. Boga duit mah 200 tuh. Lang minjem. Minjem. Ah. Rek mayar ka abi iraha. Boga duit pan. Tuh, eta boga duit teh. Boga. Mending bayar kemudian. Bener teh. Sok pikir. Kita mayar hutang 200 di pasar utamana 50 yang terbelang kewe tunu namanya Bas, berarti baju sama iwannya orang. oh Paling ya dia penyiar berapa yang banyak urang rek ngijeun berapa haji iwan. oh nginjem ya Lu boga nan urang gak dilarang cowok atau boga itu lo duitnya. oh Urang rek ngijeun kadinya teh jang ngijeun utamana apa di sini duit 200 habis Iwan haji iwan boga. heeh ya ya anunya jadi kurang 50 kabinya Duit nih Pak Haji Iwan jangan bayar kasih ke Ju. itu weh ini datang demi tere Ya, lagi ke Haji Iwan ada deket ya. oh deket Bayar Iwan mau Garut. Direk naon deui tadi ya? Heuceul alhamdulillah. Untung merajaan dia tuh. Sieun nyeun cacat kalau sih supaya ke kahareuna bisa dimereinjem. Ya, iya. Percaya kan? hasil Si Haji Iwan, betul Haji minjem duit 50 jangan naon pun. Jangan ieu tuh mayar utang kasih ieu. Rek mere cuma kitu we. Nyebut rek mere dah. Ini minjem pada minjem tadi, sebulan senteu bere. Iya. Pak Haji Iwan teh. Wajib tukang. Rumah-rumah yang minjem, semuanya ada kudikeun deui ka babaturan, karunya kurang itu. alasan teh oh aya jadi duitnya Alhamdulillah, teu urang teh euy. bisaan Tadi teh urang. Tadi tuh balik sore urang ieu sore. oh Lumpang urang. oh Kan lumpang kan cenah mah lumpang teh urang ka belah dieu mah teu urang kana motor sih memang boga motor urang. Teu mayar teh an. bayar 50 teh Aduh, di tere tuh urang udah janji. Iya. Ieu nuhun pisan. nya sama heeh Saya, itu tapi orang minjem itu ke Haji Iwan. oh ya sama hukum ke perhitungan perhitungan Nya lain Iya. sebenarnya. Cuman nu bayar teh nu kamari tamana teh Haji Iwan. nuhun atunya Sarua aja geus Haji Iya. Iwan bageuna nuhun dari balik kana naon ayeuna motor teh. Oh, bensin. Bensin. oh terus kumaha Ini jam 11 150 ta. ini 50 Sekarang 50 ta 100. Yang bensin. ini 50 kumaha ieu Baik itu dibalikeun gampang atuh. nya ku abi dibere nginjem 50 tapi meureun kan duit Pak Haji Iwan lain urusan pedit urang mah kieu ya jeung Pak Haji Iwan kali minjem duit tah dibere ku Pak Haji Iwan mah. ya lain urusan peditna ieu mah kan di mana abi nginjem ke 50
sanggup untuk mulangkan 100.000 ke abi. Naon siga rentenir. Lain rentenir tamahan. Kan kudu aya tamahna. Sanggup kira-kira. Nah gampang lah urang tuh. Yang penting urang selamat lah yang balik euy. Iya karunya euy ya. Sanggup tapi malikeun 100 nya. Heeh. Teu naon urang nulungan. Karena boga duit dibayar tuh. Ayeuna boga duit teu. Boga mah mah. Ya mending dibayarkeun heula anu ayeuna. Tinggal sesana. Ya daripada yang gedean deui yang gede. Iya tuh bayar urang. 50 nya. Dan eta mah mungkin boga ya. Bisa sana. Ya kita deui we tuh eta mah. Urang minjem duit. Urang mah minjem kadiwannya. Baik. Sasananya kena naon lah bayar 50 heulanya. Tapi urang geus lunas ya. Geus lunas 50 mah kemarin 200 geus. 50 geus kan beureun boga hutangnya 50 deui ka abi nya. Kemari tadi. Heeh, tadinya kan geus lunas. Heeh. Terus urang anu sesana anu tambahna geus eta kan. Heeh. Terus minjem deui 50. Tinggal sesana deui nya. Sesana deui 50 deui ka abi nya. Orang burit-buritnya sare naman. Abi itu buru, kita buru-buru. Mesti kita sama kan kayaknya murah itu. Baiklah. Ya burit. Assalamualaikum. Salam. Biar pusing. Aing. Asa tuh orang bukit itu. Benar tapi salah dulu. Naon atuh salahna ieu. Dan